Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat-Er, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Maneh memang kudu tunduk jeung patuh sapinuhna ka diri kula Nyai, supaya bisa tamplok kabeh sakabeh ilmu anu aya di diri kula, keur bekal tandang makalangan mangsa ngawasa kahirupan di dunya kajawaraannya. Carita Nini Guru bakal dicatat dina ati sanubari. Alus memang kudu kitu Munarsi. Tah ayeuna kula bakal dijelaskeun ngeunaan ilmu anu kacangking ku diri kula, supaya maneh teu satengah-satengah tina ngayakinkeun anaknya. Ilmu kula aya 3 rupa Munarsi. Nah naon bae eta 3 rupa ilmu teh Nini? Ilmu kula anu kahiji nyata ilmu kidang kancana. Awak bisa ngalayang lir umpama anu teu napakan lemah. Di mana lumpat tebeda ti kidang kancana. Nu kadua, ilmu sirat kuntur baraja, ngutamakeun kecepatan jeung kekuatan. Atuh nu katilu ilmu panumbal rasa, mangrupa ilmu anu ngutamakeun kekuatan batin. Sanajan ti kajauhan teu panggih jeung jelemana, bisa dibinasa tanpa paripanggih jeung jelemana Nyai. Tah eta 3 rupa ilmu teh kudu bisa kacangking kabeh ku maneh. Lamun maneh memang hayang tandang makalangan neruskeun cita-cita Nini nya, sakaligus maleskan nyeri ka musuh-musuh Nini. Nah sakitu musuh Nini teh Nini. Geus cukup lieu
musuh utama anu kudu dibinasa teh nyaeta si Rawi ngaranna. Upama eta jelema anu ngaran si Rawing aja binasa ku leungeun maneh nyai, suka ajang kuliga hate nininya. Jadi musuh urang teh ngaranna si Rawi. Matak naon ini mun Munarsi dina waktu ayeuna ini pikeun males ka nyeri nini. Ukur ngomong mah gampang deuleu nyai. Maneh dina waktu ayeuna can bisa naon-naon. Si Rawing lain lawan anu enteng, sabab anak nini nu ngaran Jalur Rampang aja binasa ku eta jelema anu ngaran si Rawing. Nu mata rajet hate nini teh. Si Rawing geus ngabinasakeun Jalur Rampang anak nini. Nu mata engke dina waktuna maneh nyai salaku murid nini anu kudu ngabinasakeun si Rawing nya kahati. Munarsi alias Rasanti ungeuk bari terus ngawalon. Kaharti nini, di mana kuring geus hasil ngayakinkeun sakabeh ilmu ti nini. Leuwih teh heula anu bakal dilakukan ku kuring nyata balitungan jeung nu ngaran si Rawing. Eta jelema kudu ajal binasa ku leungeun kuring nini. Nya bener pisan Munarsi. Eta nu leuwih teh heula kudu dilakukan ku maneh. Geus kitu moal make kudu susah-susah makalangan di dunia kajawaraannya. Elehkeun wewesen jago-jago nu geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Ngan sakanyaho nini si Rawi memang geus kaasup jago anu paling punjul di dunia kajawaraan. Lian ti si Rawi nini can nyaho nah aya deui kitu jago anu sejenna nya. Sikep Munarsi alias Rasanti memang tunduk patuhna keranan ka Nini Karimun bisa katingali dina sikep jeung caritaanana. Nini Karimun Sakti memang ngahaja ngalinglungkeun Rasanti sabab manehna boga rarancang anu khusus mangsa hayang males ka nyeri ka si Rawing anu geus ngabinasakeun anakna anu katelah Jalur Rampang. Nini Karimun Sakti bari jeung merhatikeun Munarsi anu jadi muridna, hatena ngomong sorangan. Rasakeun sia engke kumaneh Rawing. Kang aranan kudu izin jajaten jeung anak sorangan maneh pasti bakal bingung. Sakumaha hebatna ilmu maneh tetep moal mampu ngungkulan ilmu si Munarsi. Di mana maneh na engke labung geus nyangking ilmu ti aing. Suka jeung sugem makana hatena. Sabab si Rawing bakal ajal binasa ku leungeun anakna sorangan. Dagoan keh Rawing. Dina waktuna sia balitungan bakal tumibakat diri maneh deuleu. Kitu di antarana kaayaan eusi hate Nini Karimun Sakti dina waktu harita. Kaayaan Rasanti memang geus dilinglungkeun ku kekuatan ilmu panumbal rasa anu kacangking ku Nini Karimun Sakti. Kadenge harita Nini Karimun Sakti nyarita deui. Tah, geus peuting yeuh Nyai. Waktuna maneh sarenya ayeuna mah. Dina poe isukan urang mimitian latihan deui. Kade, ulah ngabangkang kana parentah kula nya. Latihan anu bakal disorang kawilang berat deuleu. Tapi kula boga kayakinan maneh bakal mampu ngayakinkeun sakabeh ilmu kula. Munarsi alias Rasanti terus sare ngagoler dina luhur batu anu rada datar. Sedengkeun Nini Karimun Sakti mah teu ngagoler. Harita manehna tetep diuk di tempatna. Dina poe isukna saperti anu diomongkeun ku Nini Karimun Sakti.
latihan teh bener be di mimitian. Dua nana geus aya di luareun guha, aya di tempat anu biasa osok dipake latihan ku Nini Karimun Sakti. Dua nana ngajanteng nangtung, Nini Karimun Sakti neuteup ka muridna, teu lila terus nyarita. Nu bakal dilatihkeun ku kula ayeuna nyata ilmu kidang kancana heula Munarsi. Ilmu pangenteng badan kawilang penting pisan. Sabab keur kecepatan gerak kudu didadasaran ku ilmu pangenteng badan. Tanpa ilmu pangenteng badan anu kalati eueuh hatina jurus jeung gerakan sarta tanaga anu sakumaha hebatna nya. Kahati Nini kuring marek nurut we kumaha cek Nini. Nu jelas lamun kuring geus masaki bisa malaskan nyeri ka musuh urang anu ngaran si Rawing Nini. bener nya alus kitu Nyai. Ieu latihan kawilang berat tapi kudu bisa. Mun sakali dua kali gagal ulah kapoknya. Tapi galang suku bakal ditalian sarta digandulan ku dawegan gedenya. Terus Nyai luncat kana dahan tatangkalan. Ulah waka kana dahan anu jangkung. Dahan anu pendek we heula nya. Sok urang mimitian Nyai. Dua suku Munarsi dina waktu harita digandulan ku kalapa dawegan gede di talian dina lebah pigelang sukuna. Geus kitu Munarsi dititah luncat kana dahan tatangkalan. Sakali ngagajeleng oge langsung ti ku dawet ejeng ngagedebut sarta urat-urat dina suku ejeng pigelangna asa pargat. Tapi Munarsi memang bandel, gancang ngoneal deui hudang sayaga deui diri pikeun luncat. Nini Karimun Sakti kadenge nyarita deui. Maneh ulah asa ngagajeleng Nyai. Pusarkeun heula perhatian kana dahan anu bakal ditincak. Aturna pasakumaha anu geus tebejaan ku kula. Sageus yakin bakal bisa. Kakana ngagajeleng luncat ka harti Munarsi. Munarsi ungeuk bari ngawalon pondok. Ka harti Nini urang pino deui. Munarsi alias Rasanti mindok deui latihan. Menang sababaraha kali manehna gagal ejeng gagal, tapi teu kapok ejeng bosen. Terus latihan, nu akhirna mah Munarsi bisa ngalakukeun latihan saperti anu diharapkeun ku Nini Karimun Sakti. Cukup latihan dasar ilmu silat kidang kancana sakieu heula Nyai. We isukan teh kana dahan tatangkalan anu leuwih luhurnya. Tah, ayeuna ngalatih kamampuan sapasang leungeun jeung suku, tojokan jeung tajongan tu. Tangka kalapa anu panggedena jeung geus kolot. Entung make jeung malirek kana kaayaan leungeun jeung suku anu nyeri nya. Komo mun nepikeun kagetihan, keun bae antapkeun Nyai. Nu penting can dititaheureun latihan ulah waka eureun ka harti. Munarsi ungeuk bari terus ngajawab. Ka harti Nini jadi ayeuna mah latihan naon? Kubelet ari maneh Nyai. Ayeuna anu bakal dilatih teh nyaeta dadasar ilmu silat guntur baraja deuleu nu ngutamakeun kakuatan jeung kecepatan. Nu matak latihan memang kudu dibarengkeun ngarasa imbang jeung kecepatan gerakna nya. Montong asa-asa, hayo mimitian. Munarsi dina waktu harita nurut kana parentahna Nini Karimun Sakti anu jadi guruna. Tangkal kalapa anu panggedena ejeng pangkolotna jadi sasaran toncokan peupehan ejeng tajonganana. Karasa nyaleri tulang-tulang ramok leungeun ejeng suku Munarsi, tapi teu dirasa malah nepikeun ka garatihan. Kangaranan can dititah eureun mah latihan kudu jadi guruna. Harita Munarsi terus latihan.
Nini Karimun Sakti merhatikeun Munarsih anu jadi muridna bari nyerenge seuri sarta ngomong sorangan. Hebat si Munarsih memang kudu jadi murid aing anu kahiji sarta jadi murid anu panganggesan. Hartina murid tunggal aing nu bakal teruskeun cita-cita aing dina poe-poe anu bakal datang. Ilmu silat Guntur Baraja geus lila diyakinkeun ku diri aing. Sanajan bener loba jago anu makalangan di dunia kajawaraan, cantang tu aya nu mampu ngungkulan ilmu silat Guntur Baraja. Nini Karimun Sakti boga kayakinan Munarsih alias Rasanti nu aya dina pangaruh kekuatan ilmu panumbala rasa geus bisa dipastikeun tunduk jeung patuh sapinuhna dina harti salilana Munarsih bakal aya dina pangaruh kekuatan ilmu panumbala rasa. Sanajan leungeun jeung suku nyaleri bari gartihan, tapi Munarsih teu malire kana eta kaayaan sigana teh. Sapanjang can dititah eureun ku guruna mah manehna terus latihan dasar-dasar ilmu silat Guntur Baraja. Caturkeun di tempat sejen waktu harita luyu ejeng putusan sikepna si Topeng Mayit. Poe eta manehna dibaturan ku Jaka Sinangling anu jadi tuduh jalan bakal lumampah nuju ka Guha Legok Panamping pikeun nepungan si Rawing anu keur numpi diri. Si Topeng Mayit ngahajak harita nepungan heula laras anting anu aya di jero kamarna. Kadenge harita si Topeng Mayit nyarita, laras anting, ayeuna akang rek ini heula bareng jeung si Jaka Sinangling. Nyata nepungan si Rawing anu aya di jero Guha Legok Panamping. Aya kepentingan anu memang kudu dipatotoskeun jeung si Rawing. Ingetkeun, ulah coba-coba pikeun kabur lolos deui ti ieu patempatan. Sabab moal aya hartina ngaloloskeun diri oge. Sabab bisa dipastikeun bakal balik deui ka dieu. Takdir anu geus teu bisa dipungkir, laras anting kudu ngaulaan akang. Kaharti laras anting netep ka si Topeng Mayit tetepan anu ngembeng ku Cipanon telila kadenge manehna ngawalon lalaunan. Lamun memang kitu kuring aya pamenta ka anjeun. Rek menta naon? Coba caritakeun jelaskeun ka akang. Cik aya pamenta naon? Kang Jaka Sinangling tetua teu dosa jadi ulah nepikeun ka dibinasa sabab dibinasa oge taya hartina eta pamenta keur kuring. Enteng atuh eta mah laras anting. Terus terang akang bakal ngabebaskeun si Jaka Sinangling dina harti muarek diganggu diharu biru. Asal bener caritaanana si Jaka Sinangling jadi kenyataan dina harti teu merdaya kadewe. Jalma seperti Jaka Sinangling moal wanian ngabohong sarta ngabobodo ka anjeun. Pokona mah sing percaya kana keterangan jeung caritaanana. Jadi bener Jaka Sinangling bakal dibebaskeun ku anjeun. Bener, dewek moal make jeung mateni si Jaka Sinangling lamun memang nyata omonganana. Sabab pangna si Jaka Sinangling rek dikocoran lantaran laras anting geus ngomong ka akang yen jajaka ngaran Jaka Sinangling lalaki anu dipika cinta ku maneh nu mata kudu dikocoran. Ulah Topeng Mayit, Jaka Sinangling teu boga dosa. Ayeuna kuring oge moal bisa naon-naon. Jadi ku ayeuna kitu, ulah rek margasa jeung binasa ka Jaka Sinangling. Hade lamun kitu. Tapi ingetkeun laras anting, ulah coba-coba loros kabur deui nya. Sakali deui wani kabur ngaloloskeun diri, ditumpurkeun kabeh kulawarga maneh. Ayeuna akang ini teu nya. Geus kitu mah
Si topeng mayit terus keluar ti jero eta kamar, terus nyamperkeun ka Sanggajaya anu diuksila teu jauh ejeng Jaka Sinangling anu keur ngadagoan si topeng mayit. Si topeng mayit ngareret ka Sanggajaya, teu lila terus nyarita. Dewek ayeuna indit ye jeung si Jaka Sinangling. Ilaing perhatikeun si Laras Anting. Sagala rupana ayeuna jadi tanggung jawab Ilaing Sanggajaya. Di mana mun aya naon-naon ngandung harti, Ilaing anu kudu tanggung jawab ka harti. Karti Ki Guru. Amanat Ki Guru bakal diperhatikeun sakumaha mistina. Geus kitu mah si topeng mayit dina waktu harita ngareret ka Jaka Sinangling terus nyarita deui. Bieu dewek geus nepungan si Laras Anting, ku dewek geus ditandaskeun. Mangrupa nasib anu geus teu bisa ditolak deui. Si Laras Anting kudu jadi pamajikan dewek. Manehna ku dewek bakal dijadikeun batur hirup. Sabab dina waktu anu moal lila deui, dewek bakal ngawasa kahirupan ejeng dunia kejawaraan. Ngandung harti, kasenangan ejeng kebagjaan bakal datang. Tapi si Laras Anting kalakah leweh. Keun bae antepkeun, bikang memang kitu biasana. Jaka Sinangling netep antep ke si topeng mayit, teu lila terus nyarita. Ieu mah pamenta, mudah-mudahan bisa dilaksanakeun. Nah teu leuwih hade lamun kuring dibere kasempetan panggih ejeng Laras Anting, sanajan ukur sakedeung hiji kabagjaan keur diri kuring topeng mayit. Teu bisa deuleuh. Dewek geus ngomong beureum moal bisa jadi kudu bodas ya deuleuh. Di mana si Laing geus bisa ngabuktikeun omongan memang bener nyatana. Ilaing lain bae dibebaskeun tapi diberi kesempatan panggih ejeng si Laras Anting. Karti ku si Laing Jaka Sinangling. Nya, ari geus kitu mah teu naon. Ayeuna geus waktuna indit deuleuh. Jadi henteu kudu loba dicaritanya, urang mantog ayeuna keneh mur waktu. Sabab dewek geus teu sabar hayang geura panggih jeung si Rawing. Geus cukup lila dewek ngadaguan bisa panggih jeung si Rawing. Nya ari kuring mah teu tadi oge geus ngadaguan anjeun pikeun miang ieu teh kalegok panamping topeng mayit. Hayu indit euy ayeuna. Ingetkeun ulah coba-coba nipu atawa ngabebodo si Laing ka dewek nya Jaka Sinangling. Dewek geus moal mere diampun ka jelema anu geus merdaya ka dewek. Dewek bakal jadi raja. Dewek anu bakal jadi pangawasa dunia kajawaraan. Dewek anu bakal jadi calon anu ngawasa dunia jeung kahirupan jalma loba jeung dunia kajawaraan. Si topeng mayit jeung Jaka Sinangling geus kitu mah terus arindit. Sedangkeun Laras Anting anu ti tadi ngadengekeun kana obrolan antara Jaka Sinangling ejeng si topeng mayit. Harita manehna ukur bisa sasambat dina jero hatena ka Jaka anu dipika cinta ku manehna. Kang Jaka, na kunaon atepet kieu nasib diri kadar awak anu karenapan ku diri abdi teh Kang. Kang Jaka, nah lain nulungan abdi Kang, tapi memang saha anu nulungan diri abdi. Kang ngaranan aya dina cangkreman si topeng mayit. Piraku aing kudu jadi pamajikan si topeng mayit. Laras Anting nyuuh deui dina luhur bantal nyeng cerika nasib diri kadar awak anu tumiba ka dirina dina waktu harita. Caturkeun harita Jaka Sinangling anu jadi tuduh jalan lumampah ka guha legok panamping. Dina impian tadi peuting kungsi ku si Rawing geus diterangkeun. Ngeunaan lebah-lebahna sarta jalan anu kudu disorang. Teu matak aneh Jaka Sinangling henteu katingali ngato. Si topeng mayit anu bebarengan ejeng manehna jadi beuki percaya kana caritaan ti Jaka Sinangling. Jaka Sinangling kawilang ripuh oge dina ngimbangan lengkah sukuna si topeng mayit anu lempangna gancang. Malah parang lempang dina tanjakan oge sigana teh teu ngarasaeun cape
taya istilah ngarandeg eureun heula ngatur napas. Jaka Sinangling kaget oge ningali kamampuhan si topeng mayit anu saperti kitu. Sanajan si topeng mayit geus teu sabar hayang geura buru-buru tepi ke tempat anu dituju. Tapi waktu ningali kalebah Jaka Sinangling, napasna ngahegak bari kesang masihan awakna. Si topeng mayit surti bisa beakeun napas ejeng tanaga Jaka Sinangling. Upama dipaksakeun terus lumampah. Antukna si topeng mayit terus ngajakan deureuh heula ka Jaka Sinangling. Katinggalina ku dewek, maneh ripu Jaka Sinangling. Nepikeun ka ngahegak ngararangos kitu euy. Leuwih hade urang leureuh heula nya di lebah dinya tah. Bisa kojor biakeun napas ejeng tanaga ke dipaksakeun memaneh sia. Jaka Sinangling geus teu loba omong puguh memang hayang leureuh ti tadi keneh. Teu jauh ti tempatna si topeng mayit ejeng Jaka Sinangling laleureuk. Harita Saraswati jeung Ayu Manganti oge sarua deui eukeun ngaleureuhkeun kacape di tempat anu ieu. Ayu Manganti anu harita kadenge keur cumarita. Upami urang terus tepang sareng parawing Bu, anu langkung penting sareng kedah dipayunkeun teh nyaeta datang ke tempatna si topeng mayit. Kalau aku mau ge kedah pendak Bu, kasalametan Kang Angling eta langkung penting sareng utami kitu ari senggem abdi mah. Saraswati unggeu ngabenerkeun kana caritaan Ayu Manganti. Ih, atuh puguh eta mah. Dalah sanajan Kang Rawing, bet piraku kudu ngantep anu jadi anak aya dina cangkraman jelema anu jahat saperti si topeng mayit ayu. Nuna teu pami kitu mah sajalan emutan sareng abdi Bu. Lian teh eta anu kuda dijentenkeun bahan emutan teh. Upami dugikeun ka diantepkeun jalma saperti si topeng mayit, jelas bakal teras nebarkeun mamala Bu. Mamala keur sasama kahirupan. Bakal ngaprihatinkeun pikeun jalma-jalma anu loba. Kalina teh eta wanoja-wanoja anu tetua teu dosa bakal jadi korban deui bae Bu, kitu tah. Saraswati unggeu bari terus kedal di lisan. Memang teu salah naon anu dilisankeun ku Ayu. Ibu anu cukup pengalaman dina waktu anu katuka bisa ngarasakeun kumaha ancaman jalma-jalma anu jarahat anu sawenang-wenang dina ngalakukeun tindakanana ka sasama. Jelas teu bisa diantepkeun terus-terusan. Dalah sanajan Kang Rawing salaki ibu oge pasti moal bisa ngantep kana lumakuna kejahatan tina ieu kahirupan kitu tah Ayu. Saraswati memang bisa ngarti kana caritaan Ayu Manganti. Kasalempangan ejeng kasalametan Jaka Sinangling kawilang penting pisan. Komo ieu kangaranan tahun-tahun henteu tepung ejeng nu jadi kolot. Kadenge Ayu Manganti anu harita nyarita deui. Nanging tetep dari abdi mah aya nu aneh ngeunaan sikapna si topeng mayit ke diri abdi Bu. Nah, aneh kumaha kitu Ayu? Cik jelaskan ka Ibu. Kieu anehna teh Bu, tos sababaraha kali si topeng mayit ngahalangan kana tindakan anak-anak buahna anu rek ganggu ke diri abdi. Jadi eta tah anu janten kaget ke diri abdi mah. Bet henteu wani naon kitu teh kurang ajar atawa ngalakukeun tindakan anu lain-lain Bu, tah si topeng mayit teh ke diri abdi mah. Saraswati ngahuleng ngadenge Ayu Manganti ngajelaskeun saperti kitu teh. Neuteup ka Ayu Manganti terus nyarita deui. Nah, aneh atunya. Ibu oge teu ngarti tah ari kitu mah. Kunaon sikepna bet hade kitu tah ka si topeng mayit ka Ayu Manganti. Eta hidap sugan aya parasaan sejen dina harti nah aya tali hubungan naon tah jeung si topeng mayit. Ku emutan mah tepang oge kakara. Maksud abdi teh terang abdi mah kamanehna puguh ge Bu, nyaritana oge ke anak buahna ulah aya nu wani kurang ajar atawa ganggu ka diri abdi. Mun aya anu wani kurang ajar bakal ditindak cenah ku si topeng mayit tak kitu Bu. Saraswati unggut-unggutan memang aneh oge beja ti Ayu Manganti ngeunaan si topeng mayit anu nyata beda dina sikep jeung tindakanana ka Ayu Manganti. Upama kitu mah si topeng mayit pasti aya pakuat pakait jeung diri hidup. Ngan hidup henteu nyaho. Jadi iwal ti si topeng mayit anu nyahoeun Ayu. Sedengkeun Ayu mah teu nyaho saha sabenerna si topeng mayit. Nya duka tah Bu, upami kitu mah. Nanging da tetep be ari keur abdi mah si topeng mayit teh kawilang jalma jahat anu teu tiasa diantepkeun tindakanana Bu.
Komo ayeuna sasatna bade mergasa Kang Angling, abdi tetep miharep aya anu ngelakukan tindakan ke jalma seperti si Topeng Mayit. Kitu ta Bu? Ibu bisa ngarti sarta ngamaklum kena caritaan Ayu. Dalasan ajan ibu oge bakal sarua sikep jeung pamandegan teh. Upama teh mah ibu jadi diri hidap kangaranan jalma si Topeng Mayit anu geus ngalah korban sababaraha urang wanoja anu tanpa daya jeung tanpa dosa. Jelas geus mangrupa tindakan anu teu dihampura deui. Kitu tah. Leres kitu Bu. Salajengna ayeuna kumaha Bu? Nah memang tos rada caket ieu teh ti dieu kaguah legok panamping teh Bu. Abdi hilap deui. Padahal kan tos abdi teh kaguah legok panamping di jejeran ku tabib anu nulungan Kang Angling teh ya. Akhirna mah Kang Angling disimpen di lebet guha. Mung dega kumaha tah abdi teu ngapalkeun jalan-jalanna Bu. Ari cek keterangan salaki ibu mah geus teu jauh deui ti dieu teh Ayu. Nu mata nya ayu teh urang ngeureuyeuh deui nya. Wayana be capek keneh oge supaya bisa tere tepi ke tempat anu ditujunya. Oh, mohon mangga Bu, langkung enggal langkung sae Bu. Nganu ngartos Kang Angling bakal enggal katulungan jiwana. Geus kitu mah duanana harita terus arinit deui geus sanuju ka guha legok panamping. Duanana memang geus teu sabar hayang geura tepi ka tempat anu dituju. Sedangkeun jaka si Nangling oge geus diajakan deui init ku si Topeng Mayit anu bangun geus teu sabar hayang geura panggih jeung si Rawing.